Assalamualaikum. Salam. Arek nanya yuk. Ayo Adi di mananya? Oh, di kanan. Di situ kali yuk. Ayo. Santai aja. Ayo. Belajar. Bang, di mana gitu mah? Itu dia nutil bak Cangri itu di situ. Belajar bang. Ini di mana yuk? Jauh. Garu. Gendut? Iya di Cisoka. Iya jam. Tangerang. Oh. Iya betul. Orangnya tuh. Oh. Ini biasa. Oh. Salam. Ayo noni rame-rame. Santriannya. Oh, kadang tangguhan orang gerok menggulung ini. Dia ke radio. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Naon. Kak, aya santri anyar. Nu di mana eta? Di mana eta? Duka. Coba kita kadi lagi. Mun. Minta ingat. Kita kajerok ku Akang. Oh, mohon. Guys, Waalaikumsalam. Ih, naon sia dusun? Ya, ampur. Diuk. Mohon. Calik. Eta orang kudutan. Bang, galak bang. Geus, ieu nu ti mana ieu ayeuna? Tadi dia tak lebak idul aja orang manggil tak budak nongkrong di hari. Kurang pengantarkan bek ka dieu. Tujuan ka dieu arek naon tah? Ngaji. Oh. Heeh. Beki eta. Kang. Aduh. Iya mah para kotak aja. Oh gitu ya para kotak. Kurang para sorangan gitu. Belakang urang ning kotak pan. Kayak can nyawa ngaranna ya ngaranna sa. Ngaran urang mah ieu sa ngaranna Nur Hadi. Nur. Heeh. Oh, si Nur. Oh ngeus jang. Anterkeun tata si budak tah. mun. Kalau wong. Ayo. Dusun. Salam benar. Oh. Baik Kang. Assalamualaikum. Salam. Mang Lurah. Orang rek nanya. Kumaha pengalaman jadi lurah? Bapak ri urang beak, urang krieu kerleutik mah. Oh, Sacan jadi urang beak ri dilindas ku anu gede. Bapak geus ri hate pokona mah kori. Yang Mang Lurah. Keke, kos nang guru ini tak? Woi, naon? Naon, Ceng? Anyar. Kalur ka dieu, kalur. Undang. Coba. Ini tinggal di mana? Oh, tinggal. Ada nanjak lu. Ya aing udah mau buat. Kita pamit lagi. Waalaikumsalam. Salam. Diuk mang. Diuk. Ayo naon, Ceng? Aya santri anyar anu di Lebak Cangri. Ajo sebabeja yang kakang dia. Geus. Geus. Cek Akang kita dipasrahkeun bae ka Mang Lurah. Oh, gampang kita masakan naon itu. Masarkeun kamar. Oh, yang kamar. Heula. Mau kulhum to yo. Aya mang, dokumen atas. Ya boleh rokok nama yo. Ngomong-ngomong ngaran sorang sa? Ngaran Oh, Nur Hadi mang. Nur Hadi. Oh, Bu, ngaran bagus amat ya. Ajo pengalaman pernah sekolah di mana itu? Sekolah mah aduh SD doang. SD doang? Heeh. Ajo ngobong tuh.
Pernah ngomong. Urang. Pernah? Di karaki doang, urang kita ngobong kumaha ge urang di mah bandal maling bebek baik. Astagfirullah, saya lihat ceng. Malingan bebek baik. Mamanya kalau tuh berat duit ya urang nyipet kape langsung lah. Oh, bagus. Orang nak keluar lah. Oh, biar ceng ah. Ayo, mau deh lah. Ayo. Ngomong-ngomong ya Mang Lurah ya. Urang sama urang mana ya? Coba main nangis gitu. Bang Lurah, Woi, orang baru nganterin ke kamar. kamu silat lah, di sana. Ayo, Ceng. Coba tangan ke kamera. Gila. Dia penuh deh. Coba badio. Aduh, di penuh nih. Coba yuk. Tah, di dieu sia cocokna. Pamang bener bae urang di dieu. Bener bae urang geus di dieu. Kumaha deui jeung kamar geus parinu. Ada dek sia cicing di dieu. Rembung geus balik. Itu urang di dieu atuh. Aing di kamar kos kieu. Aduh, aing. Atas itu lah bersyukur bae lah. Ya asal aya jeung HSP. Tapi nah aing mending di imah jeung maling bebek jeung kos kieu. Jeung geus mah ibarolong jeung alabatan dinaonkeun bae. Di gegeran ramat kitunya. Pemburit gitu. Sedih lah. Sampai bulan deh di sebulan lah bukan ayat. Astagfirullah. Deui. Pelang ieu euy. Ujung kuno sapu-sapu acan sih lah. Coba tanya ke Mang Lurah. Ya naon, Ceng? Kita dibulak-balik bae. Lain urang hees puting. Nyaran sapu Mang urang dek hees dek di tangan Bapak. Ieu nyari hees na Bapak lobana nu basireum. Alman amat jing. Lu mah Mang sapuna lah anda bersih masa leutik. Betul, daskeun. Age yo, sapuna. Geus kieu. Naik tos ya. Terus itu lah teuing lah. Saji nyapuan be. Oh, jing asal bersih be. Aing menang sapu kos ki Ahmad. Mesti lagu. Geus pa duit mararah bae dinya leutik jejekeun keuy dah jadi sambal. Aing kotor gitu.